A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, ya Allah Raqibul Habibur Rahim, ya Allahul Halimul Adim, ul baini wa baina adui. Ya Allah yasir lisani alayya ilman nafi'a waqsid hajiban nafsi li qudratika ajilan ajilan ajilan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Jibril wa hamalatil arsi wa alal malaikatil muqarrabin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puji kagungan Allah, oge puja tantu ka Allah. Syukur salamina milik Allah. Rabbil alamina, Allah mangeranan ka sakabeh alam. Lain mungkul alam dunia dari pangeranan ku Allah, tapi oge alam samemen alam dunia. Oge alam dunia, oge alam sabadan alam dunia anu ku urang bakal karanggapan. Wabihi sareng Allah nasta'inu urang sadayana nyuhunkeun pitulung ala umuri dunia tina sakabeh perkara dunia, tina sakabeh urusan dunia, tina sakabeh kasusah, kabingung, kasulitan, kasempitan, pangabutuh dunia. Oge wadini urang sadayana nyuhunkeun pitulung ka Allah tina sagala urusan akhirat, perkara akhirat, masalah akhirat, kasusah, kabingung, kasulitan, kesempitan, kesedihan, oge pangabutuh akhirat. Salawat kali salam rahmat Allah ay rahmatullah al-makrunatu bita'dim. Tegesna rahmat Allah nibarangan kalawan ngagungkeun. Oge rahmat Allah ay bitaslim min kulli afati wa nafsin. Mudah-mudahan salamina terlimpah curahkeun ka baginda urang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabat tabi'in, tabi'atna, bahkan ayatul muslimin walau uswatan nabi ka sakabeh jalma Islam termasuk urang. Mudah-mudahan urang salamina selalu dilimpahan rahmat, maghfirah, pangapuran Allah Subhanahu wa taala. Urang sing kenging pangampuran Allah, sing ditobatkeun nemeh maot, sing dirahmati na waktu keur maot, oge urang dihampura dosa ku Allah hingga sabada
gampang nama dosa gede, dosa leutik, dosa nu karasa jeung dosa nu teu karasa. Dosa nu dihaja lolobana mah nu dihaja dosa. Nu teu dihajana kabeh we dosa di luhur sirah nepi ka luhur dampal sampean. Dosa leungeun, dosa soca, dosa seuli, dosa irung, dosa beuteung, dosa parji, dosa sampean, dosa hate lolobana mah sing dihampura ku Allah Subhanahu wa taala sehingga diparatan wayahna urang daya kurang liung daya ngaji cicing di madrasah ngaji dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngaji cicing di madrasah ada yang ngaji sajam leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Di mana orang lebih pantar ayeuna can ngarasa salat 1000 rakaat. Tapi ku ayeuna urang da cicing di madrasah maka cicing urang saja maringikeun ngaji di madrasah lebih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Matak initna ka madrasah teh matak kurang bisa init ka madrasah. Alhamdulillah urang dikersakakeun ku Allah dijadikeun jalma pilihan urang bisa angkat ka madrasah. Teu sakabeh jelema bisa ilit ka madrasah, teu sakabeh jelema bisa ngaji. Tah urang ku Allah dikersakeun jadi jalma nu bisa ngaji, ku Allah urang dikersakeun jadi jalma nu bisa ngalengkakeun suku ka madrasah. Ieu teh kauntungan badak. Kauntungan gede, kauntungan anu badak. Kahiji kudongkapna urang ka madrasah daek ruang riung jeung batur ngadengkeun ngaji cicing dina kahalusan eta ge geus jadi kiparat dosa. Pan di antawisna nu matak kiparatan dosa teh kahiji daek indit ngariung jeung batur berjamaah dina kahalusan, berjamaah dina ngaji, berjamaah sholawatan, berjamaah istighfar, berjamaah sholat. Eta teh diparatan kana dosa. Ngan lamun berjamaah ngomongkeun batur mah justru nambahan dosa. Kudu saimbang hirup teh urang sok gineng berjamaah ngomongkeun batur, dari tijil batur mah ngomongkeun batur mari ngomongkeun batur. Sabab dosa bisa katilihan kulobana urang amal hade. Dosa bisa katilihan kulobana urang ngalaksanakeun amal soleh. Amal sae nu dipilampah ku diri urang lain amal si soleh. Disebut amal soleh teh amal sae nu dipilampah ku diri urang. Disebut amal hade, amal hade eta disebut amal soleh. Sok sanajan ngaranna si soleh tapi lamun teu boga amal hade mah teu bisa disebut amal soleh. Salah. Amal salah. Nepi ka ku Allah geuning dihargaan pisan urang daek cicing di madrasah ngadengekeun jalma nu keur nerangkeun ilmu
eta teh ganjaranana ibarat 1000 rakaat salat leuwih hade tinimbang salat 1000 rakaat. Kumaha lamun jalma ngawurugna jeung jalma ngawurugna ge masih kene gede tingkatanana gede kene jalma ngadengekeunana. Beda 100 tingkatan cenah masih kene gede nu ngadengekeun. Tapi aya Lampung jalma ngawurugna mah pan kadenge deui kumanehanana, jadi ngadengekeun ongkoh ngawurug ongkoh 2 kali lipat. Terkecuali lamun teu didengekeun. Sagala ilmu dicaritakeun di madrasah, dimimiti ilmu tentang kaparduan, ilmu tentang ibadah. Pan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuqbalu. Sakur ilmu mutemak sakur amal mutemak ilmu teh pan ku Allah mah ditampa. Malah Allah rek nolak kabeh sagala amal peramalan ibadah nu teu jeung ilmuna. Salat teu dibarengan ku ilmuna rek ditolak ku Allah. Mah ditampi. Wudu teu dibarengan ku ilmuna rek ditolak ku Allah mah ditampi. Ibadah haji teu jeung ilmuna rek ditolak ku Allah mah ditampi. Malah ibadah haji teu jeung ilmuna justru kalakah namahan dosa. Pan dina sagala rupa perkara ibadah teh aya ilmuna. Tong boroning dina perkara anu wajib aya aturanana, dina perkara anu sunat oge ibu aya aturanana. Contohna lamun urang wiridan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tas salat kudu ancak. Da geuning urang masuk gancang tah eta teh sarua jeung ngumpulkeun dosa. Subhanallah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Itu tasbih mah. Barawak 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 sampai dina teh. Ya geraanna tasbih. Eta teh dosa kitu teh. Narek kamana atuh make hayang buru-buru sagala. Tak paling lila 10 menit teh bacaan teh. Subhanallah 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 ancakeun we. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kan aya ilmuna. Komo make jeung kadenge teh barawak 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 barawak. Eta teh sarua jeung ngumpulkeun dosa. Mun ngaji oge aya ilmuna. Kudu diajar dalam manasikna teh saburung-burung urang ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh iwati kudu ngaji heula. Malah lamun urang mau ngaji teu dibarengan ku ilmuna balak ceuk ulama sarua jeung ngumpulkeun dosa. Urang masa ngalaksanakeun we. Di mana diterangkeunana? Di madrasah. Naon judulna ilmu matak jelema cicing dina pangtolaban ilmu ngadengekeun ngaji sajam aingan atuh dihargaan ku Allah leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Matak meuning ngaji teh nya. Tapi ka Kanjeng Rasul diuningakeun tempat numpang sae-saena eueuh deui di tempat majelis ilmu. Utami kudu pan aya ilmuna, mimiti syaratna, mimiti rukunna, syarat sah wuduna, rukun wuduna. Pan ku barudak teh sok dicaritakeun. Wudu aya genep, muka hiji niat, muka dua rumah beungeut, muka tilu ngawasuh panangan, muka opat usap silah, muka lima rumah suku.
kabeh na tartib aya artina tartib teh ulang ngaheulakeun nu kalima manurikeun nu kahiji 1 2 3 4 5 genep eta tartib disebutna. Aya deui paharaman pikeun jalma nu teu boga wudu pan paharamanna aya 4 pan eta nu disebut ilmu teh urang nyaho kana paharaman pikeun jalma nu teu boga wudu urang nyaho kana paharaman pikeun jalma anu boga hadas gede pan eta teh ilmu disebutna ya. Kan alhamdulillah jigana ari urang mah teu termasuk jalma nu bodoh-bodoh teuing. Urang mah geus termasuk jalma boga ilmu. Bubuhan ngapoe di marasa dicaritakeun. Ngan aya jalma nu taradaek ngaji mah teu nyahoan rukun salat. Jalma nu taradaek ngaji mah teu nyahoan fardu wudu, jalma nu tara ngaji mah teu nyahoan paharaman ku sabab teu boga wudu. Eta teh siga teu pira, siga leutik tapi penting. Paharaman pikeun jalma nu teu boga wudu pan dicaritakeun dina kitab Sapina aya 4. Manim taqadha wuduhu haruma alaihi arba'atu asya kan gitu bahasa. Haram pikeun jalma nu teu boga wudu pikeun saeta paharamanna 4 rupa. Nu kahiji haram ngalaksanakeun salat. Di mana urang teu boga wudu, di mana urang teu suci tina hadas leutik ulah wani-wani ngalaksanakeun salat, rek salat fardu, rek salat sunat, malah ngahaja lamun urang salat bari boga hadas dihukumanana murtad kaluar tina Islam. Tuh pan kanyahoana teh oh sugan teh salat teu boga wudu kitu naon haram hukumna. Malah salat kalau sok dijieun dulu cok. Salat dijieun konten sagala teu kengeng haram murtad hukumna. Diluconkeun. Urang boga hadas leutik lamun urang rek salat cek ilmuna kudu wudu heula di mana urang salat bari teu boga wudu atawa di mana urang salat bari batal wuduna maka hukumna haram. Bila mana urang keur salat batal wudu maka salatna ulah dituluikeun balik deui we kana wudu ke geus wudu kakara balik deui kana salat. Sering kadang urang oge keur salat sok batal ulah dituluikeun ku pedahera ku mitoha salat hareupeun mitoha. Ai keur salat teh kalepasan plecus cecek mitoha teh geus ceungeut naon asa ceungeut iwung. Iwung buruk puguh dihareup minantu ngawaduk. Ulah era ku hukum sing sieun ulah dituluikeun salatna himit we ka tukang wudu heula kengge salat geus wudu salat deui. Anu bingung anu itu teh imamnya. Tuh teh imam ngawaduk. Keur salat Isya di salat anu ditarikeun babacaanna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Palebah iyyaka na'budu meureun kahijieunkeun iyyaka na'budu iyyadu itu. Atawa na kadempet meusan hitutna. Wayahna we tong era da hukum ini kudu deui salat anu eta batal imamna batal berarti imamna kudu digantian ku salah sahiji makmum maju ka payun.
wayahna we imam mah kudu wudu. Salat pengen deui jadi makmum salatna, lamun kaburu kenehna jadi makmum masbuk. Lamun kaburu keneh mah ai barang beres salat teh makmum saja teh tulang cileum, rong ka imam kabeh, naon siang rong ka aing siang waduk. Batal. Ari batal kusabab teu boga wudu majigana batal wudu. Ya, moal kaciri takut teu kacirina wayahna kudu ngaku kitu. Ulah heran. Leung-leung lamun jadi makmum batal salat tinggal ini wudu euy. Teu katahan-tahan deui hayang itu keur salat. Ya. Ditahan teh ka merejel. Nian teh kalepasan batal ini kudu deui. Aya baheula jadi imam batal teh ngan lain pada batal wudu, batal teh ku sampingna soeh atuh ngagamel we teh soeh ngagamel batal ada ai kohokna palbayang waduk teh make calana. Ini teh bubur imamna gantian ku sejen. Teu kudu wudu deui eta mah tinggalna ganti samping salat deui da teu batal wuduna. Nu kaduana batal haram ku pedah urang teu boga wudu atanapi urang batal wudu haram tawaf. Sabab cek Kanjeng Rasul salat teh sami tawaf teh ibarat salat mung dina tawaf mah henteu sawios urang nyarios haram ai dina salat mah urang haram ngawangkong malah batal ngawangkong an lamun dina tawaf mah urang teu batal ku kedah ngawangkong. Lamun urang tawaf bari ngawangkong bari ngobrol teu batal. Ngan haram lamun ngawangkongna nu dihebaekeun teh ulang ngawangkong anu jorek. Mun ngawangkong geus batur mah keur tawaf. Teu meunang. Tah di mana urang teu boga wudu nu kaduana haram ngalaksanakeun tawaf. Ieu mah pikeun jalma nu keur ngalaksanakeun mung haji jeung umroh. Ya. Batal wuduna wudu deui tuluy tawaf deui. Ngan beda-bedana teh lamun keur salat mah ulah ngawangkong, lamun keur tawaf mah bae ngawangkong ang akal ngan asal ngawangkongna ulah ngawangkong nu diharamkeun. Ulah ngawangkong nu jorek, ulah ngawangkong nu jorok, ulah ngawangkong geun batur nu sakira-kira haram. Gitu mah nanyakeun alamat keur tawaf teh. Ya urang asa ngimpinya, urang ayeuna keur tawaf kamari teh urang teh macul keneh eta mah teh naon. Lain ngawangkong jorek. Terus lamun keur tawaf ngawangkongkeun jorek, duduhkeun kana kagorengan. Nyaritakeun kagorengan batur teu keneh. Batal wudu keur tawaf. Wajib wudu deui, elmu eta teh. Tuluy tawaf deui, nalika deui tawafna. Wa masul Qur'ani atanapi wa masul mushafi nomor katiluhna haram nyabak Qur'an. Tah dina haram nyabak Quran baik haram nyabak aksarana aksara Quran atanapi haram nyabak halamanana atanapi haram jilidna nu masih keneh napal kana Quran atanapi tulisanana. Contoh urang teh malih tulisan Quran ya.
tapi geus lesot tina Quran kabehna, tapi masih kene disebutkeun Quran. Ieu teh naon? Tulisan Quran dicabak we kudu teu boga wudu haram. Sarua atawana dina Quran sok aya kertas kosong anu misah nu ngahiji jeung Quran sami eta oge haram dicabak kudu boga wudu. Ceuk kitab Sapina, ceuk kitab fikih dicarioskeun malah Quran dituna dina kastok urang teu boga wudu dicabak kastokna haram. Samarup kumaha aya Quran. Mangkane dina luhur lemari asal ulah Quran unggul aya dina luhur lemari. Haratosna tempat anu dipakeun khusus Al-Qur'an seperti meja ngan eueuh deui nu sejen iwati Qur'an hungkul. Atanapi ngahaja Quran dituliskeun dina perkara anu sejen dipindahkeun tulisan Al-Qur'an dengan maksud jang ngaderes eta haram dicabak kudu teu boga wudu. Contoh, urang mah nulis Al-Qur'an dina kertas atanapi dina buku, tapi tujuanna pedah dina Al-Qur'an mah leutik aksarana dipindahkeun mah kana buku urang sing gede nulisna tujuanna jang bacaeun jang ngaderes, maka haram buku eta dicabak ku jalma nu teu boga wudu. Sarua dihukum Al-Qur'an. Nya Qur'an dituna dina jero kantong Quran hungkul dicabak kantongna haram dicabak kudu teu boga wudu. Samarupna teh lain kitu. Dina HP mah da lain Quran. Lain Quran. Eta bari sampaikan lagi. Ditanggeus sanggeus. Ini dilakukan. Sejarah ini. Dina HP mah da lain Quran. Bari ngahiji jeung nu sejen dina HP mah. Kumaha lamun urang nyabak Iqra? Aya pertanyaan gitu. Dina Iqra eta ayat Al-Qur'an hungkul lain teu loba anu sejenna lain Al-Qur'an hungkul. Ya, seperti ejah-ejahan anu lain tina Qur'an. Ya. Eta teu naon dicabak kudu teu boga wudu. Mohon Yasin Mu'alif eta mah dilebetna Quran unggul. Mohon kumaha terjemahan sami dari tadi ayat Quran beda ayat tosan. Kumaha lamun Quran ditulis tayeu mah tergantung anu nulisna. Kumaha niat seperti aya jama anu nulis lapan Al-Qur'an dituliskeun dina dinding imah tujuanna jang hiasan. Dicabak kudu teu boga wudu, teu sawios-wios, teu haram. Naon sababna? Sabab eta mah niatna lain jang bacaeun, lain jang dereseun, tapi eta mah jang hiasan. Kaligrafi contohna ya. Kumaha nu nyeun lapat di masjid ngan nyeun lapatna teh ngulikeun lain meunang nyeun urang dicabak urang panjang urusanna
Aikep tadi cabak orang teh lapan di masjid teh ieu nang menyeun saha munang nyieun urang lembur pasti hayam encan boga status urang nyabak teh teuing haram jeung teuing halalna tanyakeun heula ka urang pasti hayam nyieunna Ya tenaon. aya pas ge teh eueuh dikeun ka Bandung susul we ka Bandung aya dongkap teh di Bandung deui keur hees dagoan ada pika hudang 3 poe dagoan can hudang-hudang barang can hudang teh geus 3 poe ngadagoan ka Buku Keselman teh rokot we cai seganyung banjur wayungna serpok teh hudang ek naon eta mah ek nanyakeun aya Quran di masjid balang bengkaler eta nyieun nang nyieun maneh baheula ngulikeun niatna eta niatna kumaha awi mah jang dareseun we jang bacaeun wayahna we haram kudu tobat lamun kudu ngulikeunana lamun kudu dikur kana nulisna kudu ditanyakeun kana nulisna lamun cek nulis lamun cek nulisna ieu mah jang hiasan maka teu haram dicabak kudu teu boga wudu lamun meunang ngulikeun maka nanyakeunana hukum niatna teh kumaha nu ngulikeunana nya contoh urang jabak lapan Al-Qur'an anu ditulis dina dinding masjid dicabak we ku urang barang dicabak teh meunang nulis urang mana urang nulis urang Pasir Hayam aya ditanyakeun teh ka urang Pasir Hayam dawi mah kuli mangka kudu ditanyakeun kana ngulikeunana kana nitana urang mana nu ngulikeunana urang Saudi aduh jauh nya teh lo pada urang rata-rata mun urang Saudi pangkani urang kudu kumaha tuh ieu can boga status hayu haram jeung teu ka itu we ini bari umroh wayahna ge 28 juta oke dicabak atuh barang betana biasanya di Saudi ngaran Ahmad nyata keur liburan cenah ka Amerika deui